Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios turunan siluman onom. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco kandongeng emang di mana wae ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilancarkeun sagarupina tong hilap di rojong ditaroyalan tombol subscribe. Aku Mang oge nganuhunkeun anu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita turunan siluman onom. Sok kaparayun sadayana. Nah Pak, basa aing ngenteng dina cai rawa teh aneh. Teu kate moong naon-naon. Kapan aing teh hayang apal beungeut sorangan. Nah kumaha rupana Pak? Rupa maneh teh kasep jang. Teu kudu ngenteng lantaran cai rawa mah hamo bisa ngagambarkeun rupa maneh. Lamun hayang apa kumaha rupa maneh, geus hayu ayeuna mah urang balik tinggalkeun ieu rawa. Teu hade lila-lila cicing di dieu teh. Sok komo nepikeun kalunta ninggalkeun ieu rawa mah. Bapak teu miharep cilaka. Anggur mah urang ngenteng di ditu we. Di balong si Kucandra. Sugan we rupa maneh teh katempo di ditu mah jang. Si sangkala teh mani kerhung kebek kurasa kapanasaran. Lah kunaon cenah bet ulah lila-lila cicing di dunya luhur ulin di rawa sok komo ngajauhan eta rawa. Jeung di panasaran bener. Lamun ngenteng dicai si Kucandra mah sugan we cenah katingali rupana teh katingali beungeutna. Tadi si Bapak nyaurkeun, lamun aing ulah cicing lila-lila di dieu, sok komo ngajauhan ieu rawa. Bisi cilaka. Nah naon sababna Pak? Kapan aing teh resep ulin di dieu teh Pak? Dengekeun kumaneh sangkala. Alam nu ieu teh nyata dunya luhur, lain petempateun maneh. Tapi petempateun makhluk sejen anu beda jeung maneh, nyata bangsa manusia. Jadi pitempateun urang manusanya. Lain Bapak oge kapan bangsa manusia cek si mah oge. Uy aing teh anak Bapak, nganung harti aing bakal sarua jeung Bapak. Sarua jeung urang manusia nah habet teu meunang sagala rupa Pak. Kiwari mah rakean jalaga anu ngahulang bingung na kumaha cenah pijawabeunana. Tapi teu kung sililapok nembalan deui. Enya bener. Dunya luhur teh pitempateun bangsa manusia. Nu caricingna oge makhluk anu sarua jeung Bapak. Maneh teh anak Bapak, tapi kapan indung maneh teh lain urang manusia. Boga sifat anu beda. Kaayaan maneh ge beda jeung bangsa manusia. Kumaneh kudu dikanyahukeun oge. Sifat manusia teh ngabahayakeun keur diri maneh. Lantaran aya nu bager, aya nu jahat. Lamun aya nu bager teh tara kapalang. Lamun aya nu jahat, kajahatan oge tara kapalang. Di alam manusia mah sok rajin silih kocorkeun getih. Sok sanajan jeung sasamana keneh. Bapa mah riwang, maneh teh panggih jeung bangsa manusia anu jahat. Bapa teh mikeun lamun maneh nepikeun ka dikakalakeun nepi ka cilaka. Sok komo kapan adat kebiasaan urang jeung urang manusia teh beda. Najan nya Bapak teh urang manusia, tapi Bapak we kapan ayeuna mah geus jadi urang dieu. Kaayaan Bapak kiwari mah geus beda jang. Bapak sorangan teu wani kukulamperengan di alam manusia. Jadi maneh sangkala kade ulah wani ngulampreng nyaba ka alam manusia. Sok komo ngajauhan ieu rawa sakali deui. Bisi maneh cilaka. Bapak malang hariwang kacurung ku cilanya lain nyarek ulah ulin. Geus ulin mah di alam handap wae. Kapan di alam hadap mah
Kaayaan teh matak pikabungaheun moal boga kasusah. Beda jeung di alam luhur. Di ditu malian ti aya kasenangan oge, loba oge pacogeregan. Horeng teh kitunya Pak, kayaan di dunia luhur teh. Paingan atuh uing ulah ku bapa ulin ka itu. Enya bener kitu sangkala. Geus, lamun arek ulin mah cukup di dieu we di luhur rawa. Ulah wani-wani kaluar ti dieu, geus aya na mah hayu. Urang ka itu, urang ngeunteung di balong si Ku Chandra. Kapan hayang nyaur pamaneh? Si Sangkala Rawa teh unggut-unggutan, laju wae nuturkeun rakean jalaga. Terus asup deui ka alam siluman onom, arek ngeunteung di balong si Ku Chandra. Duanana teh kiwari geus aya di sisieun balong si Ku Chandra. Laju wae atuh ku si rakean jalaga teh si Sangkala Rawa teh ditah ngeunteung. Pek cenah tu arek ngeunteung mah di dieu we ari hayang nyaho kana beungeut sorangan mah. Kayak nama Sangkala. Bisi penasaran kumaha rupa maneh jeung wujud maneh teh. Ngeunteung bae di cai balong. Sok-sok. Mudah-mudahan maneh bakal apa kana rupa sorangan. Anya Pak, ayeuna aing rek ngeunteung. Mudah-mudahan we atuh ayeuna mah katembong rupa aing teh. Tetalang ke atuh si Sangkala Rawa teh ngeunteung we dina cai balong si Ku Chandra. Breh katembong rupana teh ayeuna mah jelas. Si Sangkala Rawa teh nya seuri bungah lantaran beungeutna teh tetela bener we cenah Kasep. Gagah kawas bapana. Patingali ayeuna rupa aing teh. Geningan sarua jeung bapa. Sakitu Kasepna, sakitu gagahna Pak. Cuk si Sangkala Rawa manehna bungah naker lantaran rupana teh geuning cenah sarua jeung bapana. Si rakean jalaga penasaran laju he merhatikeun kana cai balong. Bener we katampulina cai balong mah rupana teh gagah Kasep jiga manehanana. Sok sanajan ari hatena mah kabaku karasa kapanasaran. Nah, cenah rupa anu aya dina cai jeung rupa anu saanyana teh beda. Ai rupa anu saanyana mah katempo ku bapana teh kapan sakitu goreng patutna keur ukuran manusia mah. Malah pikasieun awakna oge pendek pecekrek beda ti ilahar jeung budak biasa. Sedengkeun ari si Sangkala Rawa mah henteu panasaran kiwari mah lantaran geus nyaho geus apa kana rupana sorangan. Hulang rakean jalaga mengahulang mikiran eta kaayaan. Ukur ngagerentes sajroning hatena. Nah ayaku aneh-aneh teuing. Kapan kanyataan nu katampo ku aing mah sakitu pikasieunana. Cek ukuran manusia mah enya sakitu goreng patut nawe leuwih-leuwih ti jalma anu goreng patut. Tapi nah ari dina cai mah sakitu gagahna sakitu Kasepna. Beungeutna ge mirip-mirip jeung aing. Teu ngarti aing mah. Nah naon atuh sababna nya? Sok sanajan hayeun ulang di pikiran oge hanteu manggih jawabanana. Kunaon Bapak teh kalaka ngahulang kitu geuningan? Henteu jang teu kurang naon. Hayu ayeuna mah urang mulang. Lantaran kapan maneh teh geus apa kana beungeut sorangan. Temal bapana ngajakan ninggalkeun si balong. Si Sangkala Rawa ge henteu papanjangan laju we marulang ayeuna mah. Satepina ka jero karaton. Rakian jalaga mah laju nyaritakeun eta kajadian di ka Nyi Mas Sulastri. Sakaligus hayang nyaho naon cenah sabab-musababna. Tah kitu Nyai. Akang mah teu ngarti. Sikan jelaskeun sabab-musababna. Sugan Nyai mah apa? Ulah kaget Kang. Kapanan anak urang teh boga dua getih. Basa ngeunteung dina cai si Ku Chandra katinggalina Kasep gagah. Eta teh lantaran getih akang anu ngawujud. Basa ngeunteung dina cai Rawa. Si rakean henteu katingali rupana lantaran getih abdi Kang. Nu saenyana abdi teh bangsa lalembut. Tapi nah anu katampo ku akang rupa si Sangkala teh. Anu cek ukuran manusia mah kasebut goreng patut pikasieun. Awakna teu ilahar pendek pecekrek. Nah eta wujud aslina. Salaresna mah si Sangkala teh henteu boga wujud anu matuh. Si Sangkala bisa robah-robah wujud, bisa robah-robah rupa. Anu katempo ku akang teh wujud gabungan dua getih urang anu beda Kang.
Tapi ulah aneh Kang, sabada si Sangkalarawa ngenteng di balong si Kucandra nepi ka nyaho kana rupana sorangan anu kasep jiga akang. Nyata wujud dina getih akang. Ayeuna mah ku akang ge bakal katingali kasep, bakal katingali gagah jiga akang. Nu bener Nyimas. Nya abi mah telepat manggawe gerak buktoskeun. Sok ayeuna tinggal gerak. Ayeuna bakal robih Kang. Rakean Jalaga jadi penasaran. Nah bener cenah caritaan nu jadi pamajikanna teh lamun kiwari mah sabada ngenteng di balong si Kucandra eta si Sangkalarawati geus apal kana rupana sorangan. Nyata wujud dina getih manusa getih manehanana. Nah bener cenah rupana teh bakal katingali jika manehanana we kasep gagah. Laju we atuh si Rakean Jalaga teh neangan si Sangkalarawa. Barang dipapai teh keur ulin we jeung akina. Bener we kaayaan di Sangkalarawa teh kiwari manggis robah. Hante katembo goreng patut tapi katembo gagah jeung kasep. Benar caritaan Nyimas Sulasti teh. Anak aing teh gagah jeung kasep ayeuna mah geuningan. Tapi nah bener kitu. Eta rupa nu sanyana. Aing mah malang jeung hariwang. Lamun rupa anu pikasieun. Kaayaan anu teu ilahar. Soko menepikeun ka ngambah ka alam manusia. Matak cilaka. Nya matak cilaka. Pasti bakal pada ngakalakeun. Gitu kaayaan hate jeung pikiran si Rakean Jalaga teh najan katempo ayeuna mah anakna teh kasep gagah kawas dirina. Tapi tetep melang hariwang. Inggis rupa anu pikasieun jeung kaayaan nu tilahar teh katempo ku urang manusia. Ku kituna satengah pola macan arek dicarek we ulah nebikeun ka ngambah ka alam manusia. Caturkeun sabada si Sangkalarawa geus apa kana rupa beungeutna sorangan. Manehna teh beut kapikiran tetep hayang ulin ka alam manusia teuing kunaon bet maranyang we hatena teh keukeuh. Panasaran kumaha cenah alam manusia teh anu saladieu diulah-ulah ku bapana teh. Jadi ngondang ka panasaran. Ayeuna aing geus apa kana rupa jeung wujud aing anu sarua jeung si bapa. Aing mah penasaran. Najan diulah-ulah oge nya bakal manusia rek didatangan bae. Naon salah na kapan aing ge turunan ti ditu. Moal jauh beda jeung maranehanana. Nya leuwih hade aing maling-maling we. Nungguan si bapa balang Tek inditnya bakal manusia. Kitu cenah kahayang si Sangkalarawa teh anu keukeuh hayang nya bakal manusia. Tek neangan waktu nungguan bapana balanga. Waktu anu ditungguan cinu dianti bahasa pareng. Rakean Jalaga jeung Nyimas Sulasti teh diangkir linggih. Diulem kudu jadi bapana. Atuh eta si Sangkalarawa teh hiji kasempatan anu hade cenah. Mengpang-mengpeung indung bapana teh eukeureum. Keur nyumponan pangondang nu jadi akina. Laju wae manehna teh ninggalkeun nagara siluman onom. Hanjat naik ka luhur. Kiwari teh geus aya di luhureun rawa. Bebas euy. Mengpeung si bapa keur balang Ayeuna aing geus aya di dieu yeuh. Penasaran. Kudu sagancangna aing ini tinggalkeun ieu rawa. Nya teh kabelah ditu hayang nyaho. Na kumaha kayaan di dunya luhur teh. Keun urang tunda si Sangkalarawa anu rek indit ngejat ninggalkeun rawa. Urang ngecaturkeun di jero karaton. Prabu Galemang teh anu sidik peremana tinggal bisa nganyawankeun kaayaan di dunya luhur. Lamun incuna teh arek ngejat kabur ninggalkeun rawa. Melang hariwang hanteu mikeun lamun nepikeun ka si Sangkalarawa teh ngejat. Keur mah acan waktuna cenah. Kiwari si Sangkalarawa teh geus nyobaan kabur. Arek ngambah ka alam manusia. Gancang susul gancang udag Rakean Jalaga. Lantaran acan waktuna si Sangkalarawa teh acan sawawa. Tapi sabatae lamun geus waktuna mah moal arek dihalangan moal arek diulah-ulah. Lantaran cek tadi oge kapan hamo bisa dihalangan.
si Sangkalarawa engkena bakal ngambah di alam manusia anu dipiharep bisa ngawasa di dua alam, di dua dunia. Dah gitu rakean hasok gancang udagem. Si rakean terjalaga teh menireuwas atuh. Lajuai mana gura girung udah nyusun-nyusun jadi anakna. Teka caturkeun kiwari geus aya di luhureun rawa. Basa nempo si Sangkalarawa arek lunta ninggalkeun si rawa lajuai di halangan. Cirimna ngapelesat ngahadang ngahalangan jalan. Uguh we atuh si Sangkalarawa teh manihan jelu. Lantaran kiwari teh kasampak geus aya bapana anu ngahadang ngahalangan. Reka mana sia maneh teh Sangkala? Nah, maneh teh indit ngorolos. Hanteu we beja. Kapanan cek bapa oge ulah wani-wani ngalawan. Ngalanggarkan aturan. Bisi maneh cilaka. Ulah di halangan, Pak. Aing teh penasaran hayang nyaho kayaan di dunia luhur. Hayang nyaho, hayangnya bakala manusia. Kapan aing oge sarua jeung bapa piraku ulah. Aing ge sarua jeung urang manusia. Ulah jang, ulah maksa. Ulah arek nyabah di alam manusia. Acan waktuna. Najan rupa jeung wujud maneh sarua jeung bapa. Sarua jeung bang urang manusia. Anu nicingan dunia luhur. Tapi kapan kayaan maneh teh beda. Beda palebah manana, Pak? Aing mah teu ngarti. Lamun nepikeun ka maneh nyaba ka alam manusia, bakal ngadatangkeun mamalah pikeun urang manusia. Kayaana bakal karasa. Sanyana mah kapan ku bapa ge karasa. Awak maneh teh karasa panas. Cairawan nepikeun ngagolak. Lamun maneh nyaba ka alam manusia tangtu bakal loba manusia anu ngarasa kausik. Maneh bakal dianggap jalma asing. Jalma nu aneh anu bakal ngadatangkeun mamalah pikeun urang manusia. Tak kitu jang. Pokona aing mah bisa dihalangan, Pak. Lamun bapa kekeh ngahalangan, aing mah leuwih hade ngalawan, Pak. Ulah kitu jang. Ulah wani-wani ngalawan ka kolot. Bisi maneh cilaka. Pamali jang. Moal cilaka, Pak, moal tenang. Da uing ge moal ngalawan, Pak. Lamun teu dihalangan mah. Pokona bapa bagus. Ulah arek kehalangan ka aing, Pak. Si Sangkalarawa teh aya ku keukeuh najan dihadang dihalangan kuna jadi bapana ge. Tetep arek lunta arek nyaba ka alam manusia. Penasaran hayang nyao kayaan di kahirupan urang manusia. Tapi bapana henteu mikeun. Lahirna mah jadi pakeukeuh-keukeuh atuh. Nepikeun ka antukna mah derwe tarung. Kapaksa si rakean jalaga teh kudu ngalakukeun tindakan kasar. Basa ditarajang ku si rakean jalaga. Si Sangkalarawa ge henteu cicingeun bener-bener ngalawan. Tarung ijen jajater antar bapa jeung anak teh geus samo bisa dipona deui. Keur we kalungan, silih banting, silih piting. Malahan masa kabeung ngadu tanaga. Duanana teh pada kuatna pada saktina. Ngan bae kangaranan si Sangkalarawa boga getih anu beda. Lianti ngawaris kasaktian nu jadi bapa, ngawaris kasaktian Nyi Mas Sulastri nu jadi indungna. Kakuatana teh beuki rongka bae. Pugue atuh si rakean jalaga teh mimiti kawalahan. Henteu bisa ngahadang ngahalangan eta si Sangkalarawa. Dina kayaan kitu. Teu kanyahoan ting ti panajoana celegedeg. Aya Prabu Galemang jeung Nyi Mas Sulastri anu ngahadang ngahalangan jalan. Basa si Sangkalarawa nyobaan rek kabur gep leungeunna teh ditewak ku Prabu Galemang. Kangaranan ari ngalawan nu jadi aki mah lain pilawaneun atuh. Si Sangkalarawa teh ukur bisa adug-adugan we hayang leupas tina cekelan nu jadi akina. Lepaskeun ki lepaskeun. Montong di halangan aing hayang ulin nya bakal manusia. Penasaran. Ulah arek maksa sia Sangkalarawa. Acan waktuna deuleup. Lamun sia maksakeun nya bakal manusia, sia bakal cilaka. Ku aki oge bakal diidinan lamun geus waktuna mah. Sabatae ge oge maneh bakal dititah nya bakal manusia. Sabab aki teh boga rancang ngajadikeun maneh raja di negara Silwan Onom. Pon kitu dikudu boga kakawasaan di alam manusia. Dah kitu sia
dengekeun ku jejebir siara Sangkalarawa. Nah bener eta caritaan teh Ki, hanteu ngabohong. Lain ukur ngabebenyokeun aing ngungkul. Aing bakal jadi dijenengkeun raja di negara, pun kitu deui bakal diidinan pikeun nya bakal manusia ngawasa di alam manusia. Aki hanteu ngabohong Sangkalarawa. Beunggeus, ayeuna mah hayu kudu nurut ka Aki. Engke geus waktuna hampek erek nya bakal manusia malamun geus sawawa. Jadi ayeuna mah leuwih hade urang mulang. Yuk Sangkala, ulah arek ngalawan ku nurut ka aki maneh. Mage teu miharep lamun maneh teu nepikeun ka cilaka. Keundang ke geus waktuna meureun bakal lunta. Bakal dititah. Nya ayo siarang ka Sangkala. Urang ajar budak teh ngalawan ka kolot. Ari bener mah caritaan si Aki teh hanteu ngabohong heug. Aing bakal ngagugu, aing moalawakan ninggalkeun dunya handap pikeun nya bakal dunya luhur. Lamun geus waktuna omat aing ulah arek dihalang-halang. Si Sangkalarawa teh akhirna mangagugu milu mulang deui, balik deui ka dunya handap. Euleuh mitra waktos saparantos nyekapannya. Sageula urang tunda jajara carita turunan siluman onom duwi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana nya. Saeulanan emang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.